tiap-tiap negara syakur anu taluk kudu mere upeti ka urang. Ngan ieu teh perjuangan teh teu sakedeung sabab loba keneh nagara-nagara anu can kajajah ku urang. Kajajah budayana, kajajah ekonomina, kajajah pamadeganana. Taku kituna wayahna tingkatkeun kawani, tingkatkeun kasaktian jeung sajabana. Sabab deuleu teu boga harta teu beunghar moal diajen hirup mah. Sabab ayeuna mah jelema teh ngajen ka jelema teh nempo pangkat jeung kakayaanana. Timalan nu matak teu beunghar rugi we hirup teh. Harga diri eueuh. Pinuh ku nilai henteu sakti henteu gagah. Urang teh bakal pada ngahina, bakal pada ngaledek. Timalan di dunya cing inget bekalna harta daun diestaukeun paduka. Saha nu kuat eta nu bakal meunang deuleu. Timalan cing nagara mana wae anu can kajajah, anu teu acan kajajah mah sen sakedik deui nagara teh. Di antarana anu deet ka urang we nagara Amarta sareng nagara Dwarwati. Amarta geus teu acan mana nih nagara Dwarawati saha rajana. Rajana anu gumanti aji di negara eta Dwarwati teh Prabu Batara Kresna. Batara Kresna sumuhun acan teu acan. Mana nih eta weleh-weleh negara Amarta teu acan. Negara Amarta acan teu acan Gusti. Cita-cita aing sanggeusna raja-raja di dunia kajajah hayang ningkat ka sawarga. Para dewa Sang Hyang Otipati kudu taluk kang aing, kudu sujud, kudu tunuk, lekuk lutut tuur, minta supaya ulah make jeung nyarareng sang pengabdianana ka aing ke mah. Widadari kerit ka dieu bawa kabeh. Eta cita-cita ngaing tapi hayang rengse heula di dunya. Bener. Rengse heula di marcapada. Ai upeti saha nagara mana nu can ngirim? Anu aturan tawat di mana ye? Sadayana oge parantos ngintun Gusti. Di Astina parantos, geus parantos. Nagara Cedi atuh Cinagara Wirata, Nagara Mandaraka, Cempalareja, geus katarima parantos upetina. Nanging aya hiji nagara teh Gusti. Naon pula? Jadi nu can taluk teh Amarta. Amarta Gusti. Naon kasang tukangna Amarta can kajajah. Cing. Na acan kumaha cing. Kumaha ieu negara Amarta can kajajah teh kumaha? Naon kasang tukangna? Nah teu wani. Aya naon ye? Hah? Nah itu nu ngalawan eta kumaha ye? Sanes teh wani gelut. Tapi naon? Naon cing ganyalanana? Hatena can beunang Gusti. Margi di negara Amarta mah jelemana upami ninggal ka sang tukangna Amarta teh kagungan hiji lambang. Lambang naon Amarta? Nyaeta lambang keagungan negara. Ngaranna teh layang Jamus Kalimusada. Eusina Pancadarma. Dharma nu kahiji nyaeta percaya kanu kawasa.
tadina percaya kanu kawasan teh Gusti jelema na teh arariman hese dionget-ongetna hese dieleketekna pamedeganana geus kuat sareng budayana kuat pertahananana kiat kitu sote abdi ninggal dina internet nyaeta dina www.amarta.com tidinya mukana teh tina internet dina kamanusiaanana hebatna dina persatuanana sagala rupa pangwangunanana teh boh di kampung-kampung seseueurna swadana masyarakat swadaya masyarakat parantos kokoh persatuanana tenan sabab di mana-mana jelema geus kuat persatuan kesatuanana contoh nama sireum di mana kompak gajah oge bisa tigedebru bisa tumbang gajah anu sakitu gedena benar pang-pangna budayana kulan Gusti kuat pisan budayana sen upami ninggal kana kayakinanana yen martabat hiji bangsa teh bisa diukur tina budayana mun budayana geus awut-awutan pasti bangsana bakal ruksak di mana ruksak budayana kapribadianana bakal leungit di mana geus leungit jati dirina tah didinya tah eta jieun alat jeung jematan naon kakuatanana dina budaya carana maneh kudu nyusup ka nagara Amarta make kedok alim ulama make kedok kiai tapi eta kiai teh kudu ngaharamkeun kana budayana salajengna tadi mana manehna geus ngaharamkeun kana budayana sorangan tah aya nu satuju tah bakal bentrok manehna jeung manehna temahna bakal diararadu hatena eleketek supaya jadi jelema teu kaopan teu payaan gampang deuleu doktrin dina agamana suci utekna pepene ku karesepna pangpalerkeun ku teknologi keun antep anyuran-anyuran cenah kokoh persatuan jeung kesatuanana ceuk teori padahal rakyatna bagi-bagi golongan-golong kumaneh nu ieu cenanya ka partai ieu nu ieu cenanya ka partai ieu nu ieu cenah golongan ieu tong borok dina syariat dina agamana sanajan bari saagama cenah beda-beda pahamna sabab di mana geus pahamna beda yakin bakal bentrok bakal pasehat eta luar biasa belan kadinya ku picarana benangkeun heula pejabat-pejabatna cenah karorupsi kon agamana cenah diaku agama pangalusna tapi pagaweanana cenah jadi jelema basilat cenah jadi bangsat kabeh cenah para nyangkokon waduh undang-undangna konstitusi cenah diamandemen tapi cenah eueuh realisasina eueuh buktina cenah eueuh buktina pajak gedean pamimpin-pamimpinna memeh jadi teh cenah janji cenah muluk tapi dina waktu nama keur kapentingan maranehna keun baligo cenah pagede-gede peringatan ayakeun teori ayakeun keun antep cenah jadi kamuflase cenah jadi kedok
padahal jelema mah cenah jalalir janji benar cenah make kedok nyieun ulama nu fanatik cenah ngewaan cenah geurehan teu kaopan teu payaan benar hah waduh hebat ieu nah eta dulu wallah beres gampang ngaruntagkeun nagara mah tah di lain sisi abuskeun narkoba minuman keras ekstasi nu fanatik jeung nu mabok panjenengan jadi parasea benar tak urang yeun kasempetan manehna keur pasea urang di dinya asup nyulunu naon esena hah politik adu domba abus-abuskeun politik liberal luar biasa dijajah perang mah hese dulu ese bakal loba korban hah kitu mah ku lemes setir kurang ti dieu ekonomina hah masyarakatna cenah loba kasusah heula ke dina mana loba kasusah temongkeun pang bibita sina urangna tina ye ekonomi ieu habuskeun kredit keun cenah parontok-rontok bang bukan boh ngiridit kendaraan boh ngiridit eta ngan unga bulan gegebegan murah we uang muka mah beres dipaseu ke ku urang ya eta politik kacamata politik ya manehna cenah parontok-rontok hayang jadi pejabat tapi orientasina lain rek jadi medium lain rek jadi media tapi orientasina teh nyaeta kudu kana kakawasaan karena duduk hebat kumaha teteh kejadian anak kuring jadi teu apal ye ulah nareukeum atuh nyariungan teh jadi busrak basah saya politik adu domba teh jak kapangaruhan dulungan urang politik di bidang entra ieu teh kahayangna musuh kieu teh benar supaya bapak jeung anak dordar para saya anu jadi udagan lawan teh ieu benar pisan teh diharap kulawan teh mah dalihna teh nyaeta juragan Abimanyu rek ditikahkeun bayangkeun ka saha nah ka saha teh teu kadenge teu ayu ting-ting bila ku teu ka aya ka kupingna mah ayu ting-ting cenah sarua jeung abdi bila ku teu kadangu ku kamaya ting-ting ai putra Siyudana teh awewe teh sagarana teh oh iya saha Agnes Rismining dedengan teh si Omas oke jauh kami telepat mah cenah putra Siyudana mah Omas Omas batu akam jauh aduh aya Omas mah anak si Tukul wah sejauh-jauh da eta rada sarima oh sejarahna jadi juragan Abimanyu nolak ditikahkeun kalinya teh jadi ai juragan Abimanyu maninga kacamata teh make kacamata politik bener ai juragan Arjuna mah deulengke ka hareupna cenah bakal jadi beunghar raja bakal jadi beunghar cerah masa depan masa depan tayeu bapa jeung anak beda paham tak ku kituna jang matak dewek ngahalangan teh bisi kajadian juragan Abimanyu ditandasa geuning di udag-udag eta teh heueuh eta jelema apa jadi Rajapati mangkaning di alun-alun teh loba jelema wah tuh katana juragan Abimanyu lumpat sakalumpat lampet di udag-udag ku juragan Arjuna modar siapa yang kurang ajar walah timul omong jelema rupa-rupa TTK reaksi setiap aya aksi pasti aya reaksi aya eta omong jelema bapak kumaha TTK naon pangna Abimanyu di udag-udag dek dipaehan wah cing kumaha cenah Abimanyu sadahar
ngadahar duit naon teh bansos. Abang ngomong jelema rupa-rupa. Bener nah. Bansos. Aya deui nu nyaritakeun Abimanyu ngakan duit proyek sasak can diaguskeun. Duh eta teh. Rupa-rupa. Aya deui anu ngomong eta cenah jalan ka Cibungur ruksak cenah dihakan ku Abimanyu duitna. Omong jelema teh rupa-rupa. Rupa-rupa omong jelema Pak. Barung jeung nu demo ena buruh. Nya. Burukan teh hari Sadunia. Hari buruh teh kan. Anu leuwih parah mah eta juragan Abimanyu ngareuneuhan cenah. Lain aya wae eta omongan jelema Kacida pisan. Anu paling ruksak teh bener teh. juragan Abimanyu mah teh ceureum. Nya rupa-rupa omong jelema. Nyata kitu. Cilaka delejang itu juragan Abimanyu diudag-udag lucu. Wartawan si jerepret poe isuk bakal ngejeblak dina surat kabar. Sekaning si comel eta mah. Wayahna Pak dina lebah dia kudu kumaha salametkeun cing lah. Nyangakeun ka Bapak supaya salamet. Nya sepuh malah nyaragok. Iya. Da abdi marido keneh Bapak nu maot tibatan. Batur bakal doakeun panjang umur ka Bapak teh. Si panjang umur gitu. Tuturkeun ku si laing tuturkeun. Atawa bebeja ka juragan Gatot Kaca. Lamun nepi ka kajadian juragan Arjuna nandasa juragan Abimanyu tewak ulah asa-asa. Tebongkeun hukum. Hukum nu sabenerna. Tingalikeun hukum ka masyarakat nu sabenerna. Tah kitu bener. Ari hukum. Ulah nu meh pejabat salah teh salamet we geuning loba duit keur nyogok. Gitu kan. Nya Da dia hukum teh kitu. dibuih ngan ukur mimingguan geuning. Mingguan mintul. Si pangbuyan oge digeunahkeun. Nya Jeung aya kulkas segala. teu cara tatangga kuring maling kersen teu pira. Dikumaha kan? Kebuka. Nah, ada digunyang ganying we. Teu pira boga motor bodong eueuh suratan. Ditewak, diganggayong. Aya ditebus mah dibikeun cokot deui teteh. Nya kitu jeung kitu we. Nya Kitu we teteh. Berletik mah kitu da kan atuh. di mana teteh? Di Tumaritis. Dia kecanjaksian. Oh, berarti kurang gaul. Berarti kurung batok teteh. Nu mata kudu rek mucu baca oge. Gitu, jadi jelema mah. Ieu mah nu ditingali teh surat gade we. Ieu surat kabar tembong mah. Jeung surat cerai men. Hayu jak, ini tu wajahna. Tuturkeun. Laporan ka juragan Gatot Kaca. Bapak rek mana? Balik ya ieu mah ka lemur. Oh, nah cuci tangan. Ya. Pakai lepas tangan. Bira ge ka bojong. Jik tuturkeun. Laporan sieun ka juragan Gatot Kaca. Bejakeun ti tek-tek nepi ka beungeut kejadian. Bira ge ka Cileung. Aduh, kumaha di ieu Pak meni kosong pisan saku. Apaan aya Pak Asep Wawan ka dieu? Ka dieu Asep Wawan. 39. 39 ka dieu. Nya tanti Pak Haji Abah Haji Rosad. Tanti Abah Haji Rosad. Kadinya we. Bira ge ka Cileung. Ya sakalian ongkos mah. Oh, Heeh. aya Asep Taruna nu teh kadinya we. Ah, rek menta teh malah rek nare. Bisa papangih di dieu ya. Bener. Naleukeun Sararangkeun dipake lelumpangan teh. pasti atuh. Daing teh pabidangan goblok. Sing kana heureuy teh sia. Mulai saruakan jeung di lembur. Sidi kaayaan di puseur daya keur kieu. Areng heng ku dedengean. Kurang yang heureuy ya imah. Pikiran kejadian ge. Ya nu kacina cangkel maleungeun belah kede. Ada mati kaum-kaum. Di HP lana. Sarana heureuy da ye.
sorangan. Kumamun murah jantung. Larai. Kayak dunungan. Oh, donongan. Dunungan teker baut, teker bingung. Lah. Di sini. Nah. Gimana situasi? Kayak disiksa, Disiar film. jadi mah. Ini yang ada dapur ya. Rasa di hati. Cager telepon. Ya, naon cenah? Cager maneh. Oh sae kulaan hibar. Teu bapak maneh dieu. Ya, teu bapak maneh dieu. Ya, naon cenah euy? Teu jeung bapak maneh ka dieu. Henteu. Pun bapak nuju dagang pulsa. Sigareng mana sigareng? Ya, sigareng mana? Lah, sigareng ka dieu cenah teu. Henteu. Dah nuju nusukan sate. sate marangi. Minum mana seger? Minum mana seger? Nah, naon cenah? Hayang sabaraha duit cenah? Tong ngarepotkeun ulah. Naon sate? Sieun bade masih artos. Ka dieu. Dan Sekali. Amak dengan kuayaeun sia. Amak asa ditipu. Kadulur nepi ka kitu. Lain meuni hejo kana duit mah. Nya. Mata duitan. Unga aya Asep Wawan kitu wae sih ieu mah. Nya namprak we teh. Aya Pak Haji Asep Wawan mah. Nya namprak we sakali-kali mah heug mere leungeun teh nangkub. Nangkub sekali-kali mah. Nuhun agan abdi teh nampi wartos kulan di puseur daya nyawe geuning itu aduh tatangkalan dirungkad-rungkadkeun ieu teh kusaha kulan aya denawa bot lan aya buta lan iya ayeuna mah di kota lolobana buta teh nya lain riab di kota ini buta tah baheula mah da di leuweung buta teh nya kasebut di leuweung baheula kahakanana daging atah eta teh ayeuna mah di kota leuh naon kadaharanana kesang rakyat di hakanan maras duit negara we dilegleg rakyat teu kerugian luar biasa hareng-heng ya gan kumaha ye wah sakitu bot tadina wala dia bola tamtama semakna disiapkeun ngan kulantaran ieu raya sipi loba wah nu dagang pagaliwota kene pagaliwota yakin ieu bakal aya pengorban ramat kamali korban atuh ukituna panuhunkan akang mah mugi tiasa nyalametkeun Kangjeng Rama Prabu anu aya di lebet karaton ka
kalian pangwangunan paling itu wayahna dokumen-dokumen negara anu kena disalamatkan langkung ti payun siap Dimas maka pasukan sanak naging ulah waka ngaluarkan tembakan beli nyasar kalau tetua terdosa siap akang ayeuna bakal laksanakeun pajen pot dengelu tahu ya sama di dia ya bisa soak memilu maka wah milu kadinya mah anjing sting beberang anjing jelema kitu sebulan ge begang Kang saminggu we motif rag-rag ya jantung aing sentak sengor we teh luar biasa ya kejadian yang ngadadak pot mawi Pak seketika kumaha di lemur ayeuna sumnaon nu mawi abdi teh sen gagal panen di lemur oge bisa jadi di lemur oge gagal panen ceuk abdi oge 3 hektar teu kaala ku abdi naon pare nuhun bulan kuburit sanes lah banjir sanes wereng sanes kunaon jadi ala we kudu bogana cabok sia we jangan eta wani siap potong diomongkeun ai kudu boga nama tuh atuh lain gagal panen tama nya gagal usaha teu gablek beureuh lain kudu bogana gitu pula batur panen teh abdi menempo we ada teh nyawa tuh ai panen iya abdi mah geuningan ending teh abdi mah tragis nya malah petaka panen hayang janten ieu teh buta teh teu uninga ti tadi nanti manana ya teu puguh jujutanana bulan ya jopet senghua bae kan ya agan parantos uninga teh acan naon abdi dongkap ka dieu ya sanes bade ngepung buta da teu terang abdi mah terang-terang ti nemewe sih anu lalumpatan gitu bulan ya abdi mah diutus ku pun bapak di Madukara aya kejadian kan kejadian naon kejadian dahsyat kejadian naon dola atuh ka harus ya aing mah sok balelo deuleu sok gempeur sih teh lamun duit pangheula nanya kok wah ai saya tahu karena duit mah awas di juru panggung kejadian naon ulah ai abdi mah tos 3 dinten kulan di Madukara teh ai kawit mah abdi teh ngabantun biasa we hasil malawija daun gedang daun sampe kacang panjang terong surawung da kaseneng kalanep dunungan kulan lalab-lalaban komo Gusti Subadra Gusti Srikani da diseupan teh geuning daun gedang sareng daun sampe teh aduh mending aliman tuang anu kacida mah daun ceuli boleh ya eta hirup dengan piomongan anu kacida ngeunah mah daun pulus keser bojong amu inga yang di Baredo kudunungan masih eta mah tuluy ai si horeng dunungan teh ngangkir lingih putrana Raden Abimanyu saha teh Gusti Arjuna ya pangna diangkir ku ramana teh Juragan Abimanyu teh bade ditikahkeun ka saha ka putri Raja Astina ka Dewi Lesminingpuri wayahna daek teh daek maneh teh manyu dek dikawinkeun sabab keturunan maneh bakal jadi raja di negara Astina kira kitu kasusna mah ulan mu ku Juragan Abimanyu teh ditolak kalah lapor itu tolak atuh ku ayana ditolak teh ku Juragan Abimanyu Juragan Arjuna ngamuk Juragan Arjuna teh kurang ajar cenah sia ngasih di pulang sengit aing teh nyaah goblok oh iya Paman Arjuna nyebut goblok heumina kamun urang gitu dirinya geus katara teh mah anu ditanya na jempere
montong nitah batur atau ongko geus kawakilkeun aya dek sorangan mah ongkoh nitah ongkoh ngecebrak ongko ngawakilkeun da ngagokan teh kuring era nya ongko diwakilkeun mun eueuh kakompakan hirup teh ngambek karebut proyekna ku aing ngamuk kakara ngadengekeun si wala ambek kalau saya tambah kayak kita ngelawan sok nyaan saya mah sok luas eta mah dilahirkeun bulan Syafar saya mah sudah kata ngabrak siapa soleh dilahir jeung tak kitu ulah jadi si Abimanyu tadi kawinikeun somohon les mining puri putri Raja Astina halus si Abimanyu nolak eta geuning dilahirkeunana pangna sae denge eta teh musuh gorengnya bebenan ngaran-ngaran jelema ngewa begitu dah bahkan neangan rupa-rupa sarap pikeun ngalah nyawa urang da ku abdi ge kitu disarek nya abdi ge wah komat teh ulah diterima nya di abdi ge ayarana kawin lah tong lila teh ngopat poe serahkeun deui we nya nyerahkeun teu bae ku SMS nyerahkeun nama nya nah ulah sok nyeri awewe ceng itu ceng oge ceng teh ujang tuloy nah eta mah juragan Arjuna kulan ceun ditolak ku putrana teh tuh teu make sia teh lain teu sangka sia lamun dieu nya Surya ieu rame jejep teu sangka nu asih dipulangkeun deui pulang sengit nu asih dipulang sengit aing teh nyaah ka sia teh nah sia teh ngaguk aing saha teh juragan Arjuna Abimanyu di Jawa di jiwaan ye ai merong sudah mengajiwaan ai merong gadunungan da eta dorakati aing ge mesat pusaka cat panyiar tali luma waduh tetet deui murwa goblok teh mah murwa jadi dalan teh lagu di Podaran sia ku aing paratos di kitu tah dik di kumaha da dincos jadi manis ya pun bapa ngagajeleng bari ngajerit agan aya anak kamu ing bapak maneh kitu somohon nyanyikeun atuh aduh aya anak nun sok bisa aduh aya anak nun teu surup numpang nah sia turunan saha turun asa eta ngomong teh bekas sumang cek abdi oge hari kamalan menang disurupkeun kabina-bina teuing sia teh Abimanyu agan saur pun bapa atuh ngabarerang pun bapa diciduhan dikepret bapak maneh somohon tuloy montong pipiluan cenah sia badran aya si genut sia si buheuke si kamuy si budayut leuheung lamun boga anak saroleh mah sakit nu cika sakitu rada gelo teh da asa henteu ngomong gitu bapak aing asa teh nyarios kitu anu ya cekana nu gelo mah da aing teh torek sia atuh eta mah ngagajeleng juragan Arjuna ngudak juragan Abimanyu uka kumaha nasibna juragan Abimanyu ayeuna diudak-udak bade ditandasa wah iya paman Arjuna somongon
cing agan kumaha ieu tulungan bisa nemokeun Raja Cek Pati bapak maneh kumaha saur pun bapak jang ini katu laporan ka Juragan Gatot Kaca nya upami kejadian Juragan Abimanyu ditanda sakajadian Raja Pati tewak Arjuna tebongkeun hukum ka masyarakat ieu teh nagara hukum tong kahalangan pedah bapak sanajan bari jeung peranahna paman salah tungtut sabab hukum ulah ceut kanu hideung ulah penting kanu koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mang teu alot teu sobat-sobat acan salah tungtut capetan asa teu ngomong tutut tungtut apaan teu tungtut apa naon ai meuleum garing teuing tungtut tutung belum badot cenah toin tutung mah pemajikan wauken titing teu mah tuh jauh-jauh atuh jauh hayu urang teangan Abi Manyu ngan urang tewak heula ieu buta di palih mana teh ya teh urang teangan di mana kejadian Juragan Gatot Kaca Juragan Antarja sareuneuh saigal teh teh oh nya hade rai raka kompak rai raka kayung yun kayung yun Juragan Gatot Kaca sopana eta kan jadi lanceuk Allah nah ayeuna sia ka aing kakarek oga kabogoh ge jol dilebut homo aing masa katipu ku sia katipu kumaha ya ka nepi ka ayeuna dendam nama aing nyeri hate kai katipu naon ya ka pedah naon jeung si dawala ngomong ka aing mau nyarios kumaha hayang duit cenah ka aing hayang sing teh hayang beunghar dadakan hayang beunghar dadakan hayang oh cenah ayeuna teh Cina keur ngabutuhkeun bueuk hiji teh geus dicawar 100.000 saminggu tak aing ngapeuting ngala bueuk 100 menang tilu kan sidik 300 juta ke 100 juta hiji cenah ditawarna nya aing geus kumpul eta bueukna dola cing teh ieu teh geus kumpul euy bueuk teh ka saha Cina mana nu ngajual mah ditempo ku manehna bueukna teh da lain bueuk ieu cenah anu sipit panonna aing eta mah ambak da balalo iya kitu teh ka aing di mana ya buak sih oh ada jeung nyana wajah tanpa dosa sia teh kalancet teh katipu ayeuna urang pertikeun Juragan Antarja dewek wah Juragan Gatot Kaca sileing nya sing ciga kayaknya ti mimiti gedut nepi ka sora urang pertikeun seperti ke sing jiga sapertina sing ciga Dimas ceuk saha Antarja ceuk Antarja aja kuring ceuk sileing teh bisa bisa ngegerem sok latihan heula meuni eueuh sora piduiteun sia eueuh sora seni sok turutan aing sok gedean masna sing agem kurang tenaga teteh sok gedean saeutik deui saeutik deui lah hampir saeutik deui teh nah panuli teuing daek sakitu heug teu kajeun ah kan bae atuh teh ada mertikeun ieu mah kan bae teh sarua ge da moal sarua atuh da beda kelak sebeuting sate teh teh penting sate marangi teh wah lin Dimas beres
Ieu karaton ieu puseur daya di awut-awut aya naon Teu aya naon Jadi atuh. teu janten artos Mendeawatana jawabnya hei saha daguan sebuta Oke tenera ningali tenera kakek nak kiri-kiri laki tenera ya ningali ya wong edan denawa Doh uluh Oh hari ayam kaget kena kalaman cek mun sagede kitu dulu awakna hayang nempok kanyutna we aing kan karena gitu we eta mah bro naon tinggali euy alah Gusti anu agung sagede kumaha nah nu kitu leret ada rek niuk teh atuh suka teh lomang sakit dewek teh gebrus kana lomang sakit tuh lawang na teu kaciri mun teu ngabejaan aya lomang geuleuh si teh goblok ngomong di kitu-kitu lain geuleuh eta teh tadi mun urang mah ngabejaan atau meureun urang moal teh gebrus geuleuh naon teh ti korona teh euy wah moal teu mesin jahit pangangan sate teh eta teh moal teu mesin jahit aing apa ngaranna Gatot Kacanya bener memang kaulah Gatot Kaca Kerincing Wesi Kancing Jaya kancing cetet tong antegan Kancing Jaya Purabaya pur kuntu karitu Purabaya Badalungan badalohor hayang diciwit gitu. hayang diciwit sia teh mah Badalungan Jabang Tutuka jabang bayi Jabang Tutuka Gatot Kaca Gatot Subroto coba payuneun teteh Gatot Kaca Rimbi Suta Udin beri jauh atuh kan piomongeun we hirupna teh Rimbi Suta Bima Putra Bima ungjila ilaika wa ma ungjila kawana karepa ngomong teh Hayang dipapak gitu jalan mah. naon kasang tukangna minta alasan anu kuat dang mana ti mana jeung naon sababna anjeun ngabun-amukan ieu urusan aing tong pipilueun ka urusan aing ieu geus jadi urusan kaula salaku lurah tamtama negara aya hak pikeun ngamankeun ieu kajadian aing lurah Cibungur kayak sumutna teh teu daek jempenya iya malah mun jempe sok kasurupan nya bisa jadi teteh urusan aing urusan Gatot Kaca parioskeun ku aing apa kon wani marang aku rawani teh ngapaku lanang kue lanang iya pada lenang iya nya urang di legah kurang ajar pada kurang ajar kan ya sawieu satu ku abdi lah kuat montong pipilueun sia pegek
Goblok. Ya, amak disebut pakai mamawa kana beungeus setan. Kumaha ulah. tebadak tebadak dicari buru kan rek tepi Inung syukur dipencet. Haling. aling atuh Mangga ajukan ulujeun kana. Cing nepi ka modar teh si Rajar. Nyiga. bakar rasa Mun teu karasa si goblok. Dan ya. Sawias ku abdi. Mulur. honor kan nyambing ade teh Teu meunang eta sanggelang aing gede maledog. Tenyokeun goblok da walasya aing maledog ieu ye. kencang Ngalikeun tah eta syakeuna geura ye. Waduh. Awas ya goblok. kadunungan Lain eta pika-pika geuheun gitu anak-anak si Jemar. udah balik deui we teh mah rek teuing naon maksudna Da lamun beunang ku aing moal teh dileyak sia. mah buat teu pecet dah yelin ya manggul naon jep awat kamar eta pancuk pangeuan patok talikeun si page ade kareret reret heula kenapa Reret heula. eta ya ade sing apik reret heula tak kitu kade bisi ka pagi bisi katingalieun bisi ka pagi sok sing pageuh talikeun ini talikeun mah Naon sia rek pipiluan udah aing sok. Emang na aing sia. Ayo. Setan. wah Ditalian cokor aing. Goblok eta si dawala. pintar sia Awas ya ku aing. kawan naon lanceukna je bawa naon ya bagus sing apik ade tingalieun Naon teh sia teh? Sok sia ka dieu. Sok ya. Oh, atuh moal ti kudawat. Lempeng we kadinya teh. Gatot kaca mentong cenah pipiluan tan duduan. lieur Sok sia. Aing boga gineng. Pusaka dina tikoro sia. Ditiup ku aing. Bakar ragrag di tengah samudra ku lajar. Ya, sok siapa seret-seret jeung tanaga angin Wah. anu kaluar tina tikoro aing. ya bedas-bedas Kurang ajar. Hayang saja jar sing Gatot Kaca sia teh. sing
salah lengkeng gitu da moal ngejat aing juring sia kabina-bina nah gini ngowo di luhur bakatku lepas dihanap teu aya ayah mana ya ayah di kalir teh ayah jempe atuh setan deh nepi ka ngabelewa kana cukang irung aduh rupa-rupa ya dong setan sia aing keur nyeup bumi tepi ka bau tai naker buat ka macet gitu Elin lain eta nepi ka kitu anak-anakan si Semar aduh ampun aing wah namun benang wai diawut-awut terus tingali juragan Gatot Kaca orang susul pak paseret-seret jeung tanaga angin sampurasun sepuh rampes mangaling-ling pangarasa Bapak Bupati Purwakarta moga keyakinan pasti Bapak Bupati kumawa kena kadar moga rasa jeung rumasa Hajinan Bekasi di Mas Yuni dampi kana takdir diri neng hajah yuri ku asep wawan tuku patuh kanu aku kajojo ti mana-mana ieu sang panita kasohor ahli nulung kanu butuh dah leres nalang kanu susah ngajait kanu titelem ngahudangkeun kanu labu kakasina panita ajar pada dah leres di pertapan ti Brasara ya hingga ngandika wilujeng sumping menak nuhun aki saha teh anu ti mana mulih ti mana bade angkat ka mana walah eta pami dipercanten mangaran kaula teh Abimanyu aki Abimanyu laras di mana ti Plengkawati ai Plengkawati teh nagara
kasatriaan kareh kabana sapon ku nagara naon negara Amarta urang Amarta dupi tuang Rama saha Kangjeng Rama kakasihna teh Arjuna anu jadi ais pangampi di wewengkon Madukara. Madukara teh daerah leres Kaadipatian Imalan. Kalau kamu melihat tokoh wayang golek, pernahkah kamu berhenti sejenak dan benar-benar memperhatikan betapa detailnya ukiran wajah mereka? Alisnya melengkung, matanya tajam, mulutnya tersenyum sinis atau teduh. Semuanya dibuat bukan asal-asalan, tapi dengan hati, makna, dan filosofi. Luar biasa itu Pak kejadian teh. Kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu? Salat. Eta Salat. patri daya deui Akan bisa salat. terus apa Sabab mungkin di mana maneh geus paeh bakal aya patakona nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna. salat aja nih Ai maneh tara-tara teuing atuh. lain bener kedua teh injak Resep eueuh buruhna. sieta Naon? Heuda kudu kaharti heula. Awaludini ma'rifatullahi ta'ala. Awal-awalna manusia rek ibadah ka Allah kudu apal heula kanu diibadahanana. itu teh mah Abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat. Aya janji dekul mah eta mah tuturut muning. Muning teh apa di bawa ku bangsat ge ngicilik we. kana mah dikepung Ngapa? Dawala abdi buktikeun dongengkeun ku maneh. sok supaya kahartieun Ai salat teh tugasna aqimus shalah, adegkeun salat. Lain laksanakeun tapi adegkeun. Maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideketkeun. Nu hese digampangkeun. Contona batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower. Adegkeun tower di mana geus diadegkeun tower aka ti dieu ngomong ka Jakarta teu kudu init mawa mobil cukup ku halau halona telepon anjir cacak syariat teh Nyai cager di Jakarta Nyai ceuk urang Jakarta cager mah teu jam-jaman kan ulu menit jadi hartina nu jauh dideketkeun nu hese digampangkeun bener dawala tapi kunaon atuh naon dewek mah salat dikeureueuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae boa eueuh pulsaan boa meureun tara zakat anjir pulsa teh zakat tara sodako tara nyieun kahadean ka batur tara nulungan kumaha lamun dewek daek sodako daek zakat tapi teu nyambung keneh boa teu dicas eta boa tara silaturahim jeung baraya jeung kiai jeung ajengan jeung alam Allah kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ajengan kadeukeutan kiai beureung jeung daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun paling suwe dijual rumah sah henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh anjir eta nu leuwih berat mah boa anjeun salat teh lain karena Allah karena aya kahayang ditukeurkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya mana kewajiban anjeun salaku manusia pengabdian anjeun iya kana budu wa iya kana stain anjir
puasa di kereye tapi eueuh hasilna nya nah eleh ku hileud ai puasa dina bulan naon Ramadan ai hartina Ramadan pembakaran ai dibakar panas tiis panas apa hileud apa hileud panas akibat tu barang hakan ngabulen maneh bayangkeun hileud mun mikir tina tangkal itu tangkalna aya di Brebes manehna hayang ka Jakarta atau hayang ka Cirebon mungkin teu henteu tapi manehna tapa puasa akibat tina puasa panas awakna jangan jadi kukupu bisa ka Cirebon ini tiber nu hese digampangkeun naha ai hileud aya hasilna puasana ai sia naon puasa teh kalah para sea nahan lapar wungkul zakat kalau beuki pedit sia teh beda masjid geus parang-herang siri omongkeun Allahu nya euy orai puasa manehna akibat tina puasa awakna panas megar ngora deui hayam puasa di mana nyileunglem teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas nepi ka bisa megarkeun anakna aya gunana eta hayam nah eleh ku hayam ai sia ladang puasa naon cing jauh doang jauh eta aing ladang puasa teh eta we THR nu dipelongna di THR wah digadekeun kana urusan dunya paingan teh dijabah eta geuning panyakitna tu sangka sia da wala pinter kitu Pak syukur